acara munggahan di mana guys, di Tasik di Galunggung. Bersama siapa? Bersama Bapak DRD guys ya. Hari ini kita mau mancing di kolam barunya Bapak Haji Dr. Andes DRD yang terhormat. Ini ikannya ada apa aja, Bos? Ada ikan banyak lah pokoknya. Banyak? Kayak banyak-banyak kan ayah 10 kilo iya. Tinggal turunan ke lamun eueuh. Ngojay. Ini sangat ngenahan sekali guys ya. Bob, mancing si eta reksan Bob. Tempo hasilnya tuh. Bisa dirilis ya tuh. Tinggal Jik. Oke guys, Nih, pokoknya rilis ya. lah. Rilis lah Jik. Ikuti terus pokoknya mah. Hari ini kita akan bakar-bakar ikan dan menangkap hasil kita langsung dibakar pokoknya mah guys ya. Hah? Rilis tadi we. Lah, itu batur keur ngarusup di gugang dulu. Bali beura ye. Bukan aya ieu. Waduh. Lebak ya tadi. Rupanya pakai apa, Mas? Pakai pelet gembira. Biraria. Pakai gitu. Target berapa kilo yang naik, Mas? Ya sekitar Melak lautnya sakit banget kurang lebih. Mau karasaeun teh kita. Wah. Mau karasaeun kumaha? Sok buktikan, Anda jangan ngomong saja. Ya. Ih, Emas jeung teh pakai emas aing. Dok naon wae. hah? Pakai umpan apa ini? Kita Punten ah. Punten. Punten ah eta nuju naon ah? Bade tuh maros jalan ka ditu paling mana ka kulon? Pak, sanes ka ditu we ka ditu. ka kulon ka paling mana jalan? Ka ditu. Oh, lepatnya sanes ka dieu. Ka ditu, ka ditu. Punten nya ngalangkung. Ka ditu. Aduh. Apunten ya, ngalangkung heula. Mangga. Ya ka ditu. Sombong. Mari jeung menang usap lagi saha eta mah. Wah, bisa hujan ya mah ya. Luk masuk ah. Langsung we eksekusi itu lu kita mah. Heuh, eres langsung. Orang yang loba mah isna. Lagi jadi konten yang loba keur biseup ya teh. Sarua gini ngatain. Bentar dengan aku lauk loba. Yo, 1,5 meter. Kurang. Strike tuh. Wah, kurang atuh taekeun deui. Terus. Oh, 1 meter we pelampungna. Ah, gitu. Nah, eta mah. Bae mah. Tuh menang nu beureum, Pak. Hah? Nang hadiah tuh menang nu beureum. Nah. Cing, payung kodoknya. Wadah saya nanti dia. Kamu 10 sikinya bebenangan moal loba kieu. Mana meni eueuh. Eueuhnya ieu ieu mah. Teu bisaeun we eta mah. Lauk teh. Teu bisaeun. Ayo naon tuh yang senyorang tuh, tingali. Ya lauk naon lagi tuh, Pak, yuk. 10 siki lauk. Lauk bawal, lauk kancra aya. Sok, pokona mah aya nu 2 kilo hiji tah jackpot tah. Ulang bakar lah nya. Wih, strike tuh, guys.
Mana kamar na pina? Tadi dia ya. Ini awal ini. Mana? Bandnya mana? Oh, di bawah mana? Di bawah. Anjir, menang bener. Ini lah, anjir. Di sana Pak, lain pala. Tapi nilam halus daikunnya. Aduh, mana yuk? Mau keresek we jeung bawaan balik geus mah geus. Itu yang nilam geus lo baca dinya. Gimana? Mana wadahna mah? Aya wadahna itu. Pi. Wadahna pi. Hah? Kuatnya. Betale kana kalapa tah. Tangkal kana eta. Tuh lah waktu hujan we. Wing nungguan ti isu. Udang. Aina gede anjing liur euy. Woi, setrek we tinggali. Tuh. Ada bawal eta mah. Oh, punang tuh. Tadi nilam diangkat teh. Mas. Iya. Ini jiwa serona teh katempo ieu mah. Hah? Jiwa serona katempo. Mau lu pegat tapi teu make peat ieu mah. Iya ka ditu nih. Nah, anjir hoream nyobakna. Geus kira-kira mau pimenangan mah dikit ka dieu kojak gitu. Tuh. Kena deukeun. Anjing, lain ai barang jeung wawalun kieu aing aduh. Anjing teh. Da kumaha cai ge. Ya. Isut mau gayaan itu ya. Jadi ini kurang tenan, Pak. Hah? Kurang tenan. Kurang beruntung. Iya, tadi mah babarawakan geura. Wah, cenah bakal beak, cenah. Bener beak, beak eupana ku lauk. Kalau nu dapat apa? Goblok, pot teh nu nu yang naas, sampai nu aing. Tukeran usapna geura. Bere narik hiji. Detik kenurna. Sama ayam bulu. Tarik. Ah. Tangan menang eta ah. Ang ade kan uing ait, ang ade. Ade. Cigala. Iya, A. Berean usapna geura heula sok geura. Lain kalau merek dikain. Usapna ber. Disarang ku abis dulu gitu. Kalau hujan, Oding. hari laukna teh mana ieu? Dia teh musuh. Ieu teh makan kamari teh si abah anak. Nih ada danunya eta. Ya AA Oding ya.
Kata-kata lah deh. Aduh, anjing geus beak manten. Beak. Jejerna tuh butut pisannya jerna. Ya. Kamu ke saung. Ada geus deng wedding. Ono. Duh di situ. Si kalau ngadain Asia, kalau tidak sama ada mohon batu maker. Ngarusep banget itu Ojayan. Garut Singajaya hadir Bur, mantap. Garut pokoknya mah hatur nuhun parantos mensupport Mang Ade Kipi mau siang mau malam. Pokoknya yang sudah meluangkan waktunya aya oge nu lalajenkeun ka subuh nu tarahe es jiga nama aya pokoknya mah eta tah nuhun pisan pokoknya sing arageun milik pokoknya amin pokoknya dan Mang Adena mana benangna tah yo laukna tah tingali tah mantap pokoknya mah Busur kadi ka tengah ya. kita hadir mantap Siap. embung ah Menang hasil mancing ada Kipli. Oke, guys. Luar biasa. ya takol cenah hiji teh 6 mawar Ji. teh 6 ada orang Panawangan sanes mohon tapi ayeuna mah di Tasik janten orang Tasik heula tuh guys kali ini kita semua lagi ini ngaliwat ya ye mah acel tuh mam jeung ikan guys kuteda orang Karang dan AA palih mana teteh tak iya aya balong aya tangkal kalapa tuh aco mam aku mah pas banget pas sareng oh ayang pli liwat ka dieu atuh kasih si balong AA bolang mohon mau makan liwat guys bersama Bapak Acil kapan ya kesananya lagi insya Allah nanti sering kok kesini mah Majikan aing di lokal ini ngajeng saha? entah Windy Bunda dah. Masih bener. darah mana itu karang dangdan kan Oh jadi karang dangdan selot siap AA ih siap teteh